Sedanten wadia pala tamtama. Sama kami hatur Gusti muga katampi kalian kapingahan Gusti ya. Diterima. Ayo maneh datang-datang juga nu bunga atuh Gusti. Berak gitu. Berak naon? Persib juara deui. Ya eta. Persib juara lagi atuh. Tapi kamari mah rada sedih Gusti. Naon tah? Dah timnas genep 0. Genep 0 kumaha? Genep 0 ku Jepang. Waduh, genep 0 da Jepang mah mesin hungkul meureun. Robot meureun teh mah. Da capek-capek tapi sanajan genep 0 masih keneh aya jalan nyata kanggo menuju Piala Dunia. Wah, aya keneh harapan. Aya keneh harapan. Abdi mah bungah Gusti ayeuna ningali timnas teh. Buana naon? Aya favorit abdi di ditu. Saha? Si Beckham. Oh, Beckham di Persib. Apaan Persib teh juara tuh? Tinggal abdi tah. Tah, baca. Make kucluk. Eta teh sok baca. Naon tah? Berarti P E R S I B. Jadi kupluk. Pinter sakitu mah eta. Persib teh pandina kupluk, berarti kupluk. Ya, abdi mah kumaha doh. Kumaha Jang? Ente eta kalangkung eta. Sanes pasukan. Kakara umur-umuran aing ngawayang make dua umpakin nu laju ampun. Asal di stadion. Lain naon aing nu laju kitu sok era beungeut aing mah. Ya kan. Mah tadi ge tungkul aing. Nya katempo beungeut teh sok era. Oh, beureun ieu teh anu handap beureunan kelas biasa, anu kelas luhur VIP. VIP nya anu luhur teh. Nya tribun meureun tribun. Nu luhur tuh di VIP mah tukang kopi. Iya. Luar biasa. Hebat maneh kena ka Persib. Abi mah ka Persib kudu ka kumaha Gusti resep pisan mah. Nya kagegeloan abi ku Persib mah. Gusti, abdi mah da ti kapungkur, abdi mah turunan dapun bapak Persib. Abdi mah ku cinta-cintana Persib, ka Persib saur pun bapak. Kapungkur nuju orok. Kur orok. Sumuhun. Namanya Heling. Ieu mah saur pun bapak. Saur cerita pun bapak. Abdi mah nuju orok kapungkur. Mata. Lamun di bedong pan batur mah ku pernea. Ya, atawa ku samping kebat. Ya, ari maneh? Abdi mah ku bendera Piking. Ku bendera Piking sumuhun. Da lamun teu ngangge bendera Piking teh abdi mah panas, nyebret. Padat cenah pajar teh. Kering abdi mah cenah kapungku. Wah, panas jebret, tampak. Buset ku bendera Piking. Damang, ka dokter cageuna mah. Damang atuh abdi mah duka ku Persib bagus abdi mah duka kumaha abdi mah resep pisan ka Persib teh. Nya cinta sejati ka Persib teh komok ka kamari Persib juara. Walah. On point. Persib juara Gusti abdi mah syukuran di rompok Gusti abdi mah numpeng. Wah, hebat. Numpeng abdi mah. Numpeng seberiji. Abdi teh numpeng teh 8. 8 naon? 8 gelas. Gelasnya gelas leutik ting Gusti. 2 liter. Nya. Padahal tu leutik teh da keluarga abdi ngan tiluan. Terus abdi nu penting numpeng ya Gusti abdi mah nu penting Persib Gusti. Oh, sedih ieu mah tuh. Kesan tuh hatena. Sedih bunga teh. Sedih bunga abdi teh Gusti ku Persib teh. Ka mana ge abdi menyenati we Gusti teh. Aya eta. Aya dibawa benderana eta. Kalau jauh ti bendera sih. Abdi mah tara tebih jeung bendera ieu Gusti, lamun teu tebih we jeung bendera ieu pilek abdi mah. Panas tiris abdi mah tuh. Abdi mah leuwih hade pisah jeung pun bojo daripada pisah jeung bendera ieu. Wah, ya kitu sieun teh lah. Ulah kitu teuing Abdi mah demi Persib. Teu menang kitu. Ih, cenah teu menang kitu Gusti. Nya.
Abdi mah kamana dibantun ku abdi Gusti. Harita ke nuju rapat di kelurahan dibantun ku abdi mah. Dapat karta gitu. Hari kamana dibawa semohon. Hari pun tadi jalan jorok naon hari modal. Tahu pami modal henteu Gusti. Nya, tenang aja kau ini pantau. Dapat turutilah Nya. bawa sih. Tadi mah urusan ke Persib Gusti, bendera Persib Gusti. Nya, Gusti. Oh Persib, Persib Bandungku. Laguna enak ya. Lagu naon teh? Banyak. Lagu Persib berdua anyar. Kumaha? Oh si tak gitu Gusti. Isi kasih kan. Jadi gua urang eta mah. Geus tenun bener Persib dan saya mangga Gusti mangga ya berkibar. Persib mah beri mereka kumaha Gusti lah. Kagegeluan pisan Gusti. Ari maneh nyaho ka pemain Persib. Alah. Nu kapungkur nu ayeuna. Nu baheula mah Gusti uninga aya pemain Persib Robi Darwis. Apa eta teh Robi Darwis teh back. Ari back teh eta teh anu cicing di tukang. Anu ngajedog di tukang teh back. Ngajedog di tukang. Eta teh back. Ayeuna anu ngajedog di hareup, anu ngajedog di hareup eta katabrak. Aja Persib teh Robi Darwis mohon aya Ajat Sudrajat. Baheula mah eta striker. Striker teh naon? Striker teh nu sok ditempel-tempel geuning. Stiker eta mah tuh. Cuman eta teh striker namina teh Ajat Sudrajat. Matak Ajat Sudrajat mah legenda. Legenda dugi ka ayeuna ge dianggo paribasa. Paribasa naon? Inung Tunggurahayu Bapak Ajat Sudrajat. Bapak tangga ada rajat, goblok seterin Ajat Sudrajat. Taeta Gusti di mah tukang kumaha. Nya, nu baheula nya ayeuna mah teu warabu. Ongko cinta teu warabu da urang luar negeri wungkul. Makanya aya gasip sapilta. David lain gasip. Tah sebuteunana. Ayat Ciro. Aya Gustavo. Sadi Roma Irama Di Roma penyanyi dangdut belgung teh nya dahare sing ngaranna nama nu babari we nu inget masih ya emang ya nuhun Kalian cicih campuri leung. hidup Persib mau balik aja begitu mau balik. datang si ieu mah mau balik moal Aku naon? kacau aja Darina hayang teh hayang ngeunah hayang nyantai ti ceuli herang mata Eten. datang si ieu mah aduh kolesterol naik deui duh ampun Da kunaon atuh? kunaon panyaho jelema ieu teh budeg Buat ting cager eta mah. moal nepi ka kiamat teh mau cager-cager ceulina di beton dicor ceulina saya teh aing nyaho budeg jurig aing nyaho jadi budeg aduh api-api ngalamun padahal mah sepi dunya teh atawa ngaguru ceulina dina ceuli teh budeg jurig aing nyaho sok lalajo aing dina YouTube. Waduh, ketika aing nanyakeun. Kumaha? Saha nu maot Biasa ge kitu. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jeung galengna. Heuh, geraja tepo. Budeg jurig teh. Nyangakeun si mapangabaktos Gusti diterima.
Kulan tuh cek aing oge. Cek aing oge. Kulan sakitu make sound system. Aduh, kumaha kadengen si juri nya. Aduh. Nyangakeun si pangabak tos Gusti. Ae ditarima sia teh. Naonana iya. Naonana. Gusti tong dijawab percuma capek-capek. Kesel-kesel. Mending meser obeng we. Gernaon obeng rajok celina tuman. Atau nganduran pacul nya ho. Cecekun kena ceulina kayaknya. Ya. Nyangakeun si pangabak tos Gusti ditarima sia teh. Wah, aduh kumaha gitu. Aduh cacak deket. Kita ka aing merong ngernya minta tulung. Merong kumaha. Minta tulung ka aing merong ngernya. Ini ngare-hare eta. Kela belegu ke tu ajan. Si teh kakara gedek aing deh. Geranya ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Elgio. Lihat mama. Ciluk. Wah. We merong gitu. Ngarana Elgio. Bapana LPG. Alah aing sok lalajo panina YouTube aing mah apalah da tuduh. Aduh. Nampo-nampo we. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Naon cenah? Teu sangka kamari kurban. Aduh kurban. Eueuh nu kurban. Teu ngomongkeun kurban aing mah ngomongkeun teh sungut sia bau bangke. Alhamdulillah sabaraha hiji. Aduh anjing. Sungut sia teh. Lain urusan kurban sungut bau bangke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngiring binga sapi nu kurban ulu teu sangka geuningan maneh kateposang syarat teh geuning kurban. Ari imah dengdek tapi bisa kurban. Bari jeung sapi teh eta teh biasana teh lamun ke anu biasa-biasa mah eta teh 7 urangeun. Kutujuhan maneh ku sorangan hebat. Nu kurban. Sungut sia bau bangke dulu itu na teu mere atuh ka urang. Aduh anjing, manya aing mere bau sungut anjing. Gabina-bina teh, manya aing kudu mere bau sungut is teu nanaon. Teu nanaon, karesep eta mah. Karesep eta mah karesep kana atina mah wah luar biasa atina mah pan dipasakna ge sok dino teh ngaranna teh. Naon tah? Ditumis. Ade sama naon teh goreng ati teh dikitu teh goreng ati enak kacida lain urusan enak kacida sungut maneh bau bangke sumuhun ngange bawang beureum di balado namina teh duh luar biasa teh sangka atuna maneh teh meuni pedit lain urusan pedit belegug sungut sia bau bangke is mua burung dirawu di pangku. Mua burung dirawu di pangku dinuhunkeun. Nya saeutik oge sanajan saeutik mangpaat. Teu sangka mudah-mudahan abdi tahun payun bade kurban. Umasya we jurig amin mudah-mudahan. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bagja maneh teu sangka. Ya eta. Tesangka batok bulu si madu. Babatok siap paling ditinggang ku aing. Amin. Mudah-mudahan. Insyaallah. Insyaallah. Nya bade iraha mangga. Mangga aja ditinggal. Ya. Bulan? Jokulan. Kimohon. Kena digerawan. Oh, Gusti ge kurban. Alhamdulillah. Sah nu ngomongkeun kurban dulu itu genep sapina ge. Lebih hebat. Leuwih hebat tunungan geuning ngiring binga. Masya we. Amin mudah-mudahan. Naon na? Simohon. Hah? Nya. Wajib itu sunat-sunat muakad teh sebenarnya mah. Aing geus ka
mampu mah sunat mo naonana si mohon daya doma apanan kurban teh aya di Arab mah aya onta di urang mah doma sapi lan entog mah henteu entog mah teu tiasa entog mah sanajan kaasup hewan kukutan tapi teu tiasa dan musunahna oge nyaeta sukuna opat anu biasa di dahar ku urang jelema ulan komo kelenci kabina-bina teh teu tiasa kelenci mah naonana somon tuh apa kana dunu ulan leres anu geus anu geus bisa dipencet ai karek kubrak alam dunya mah teu naonana somon ulan sae mangga kayak tuh hiji-hiji abdi lieur ya ngajawabna eueuh nu ngomong anjing batur jaram bae hiji-hiji diuk teu jurig balik bulan teu ngomong tah kudu ngomong mah tah dengekeun kasih hakan sia kumane dulu itu aya kieu aya amulan jigana amulan teh mau pasien gering mencret mun bau waduk sidik aing hitut jurig teh bukan raya lumunur wiwit layang rana kondora saking pangkonana lenera hariring lain ukuring tapi anu maha wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik raga daya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan Bapak udah kuring tinu mahagung Bapak kasih muji syukur kahiyang aku apa fireh di dunia ngumpara pamistri mustaqim dicukup panasi diri kusari rasa nu tunggal aku lalan Gusti pajujun padeni tunggal kulalan Gusti
atuh ulah ngaheureyan pahetkeun pasutisna panembangan jadikeun baik ari dapuran tangan jeretan naonana mun saestu ulah osok sok rayuan angguran bagjakeun sarang gaya tinang lamun nyawa poe panjang eta lamun nyawa poe panjang kamelang jeung pangharapan layut Dugang yarap duging detya hingkang samya ngalaga rap dugang yarap duging detya hingkang samya jajara pinara dan tenulah dia balatam tama hangkut puta arantos sempak marbayak sadipoinun ikipati unirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur
Tapi no dama jisim abdi nyangakeun semapa nggak bagus. Mugi akan tampi kalayan kabingahan. Diterima. Hatur nuhun. Atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeun naon purwa salira kersani malan. Bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kajangakeun ka hunyuk panjenengan Gusti Pati. Lu teu ngomong teh jadi kieu. Abdi mah teu kaop eleh timnas. Jadi kieu. Kumaha maneh we. Ieu teh aya pikeun saeun Gusti? Kieu. Pangna ku kaula digingsir teh aya hal-hal anu baris didugikeun. Oh tangtos. Tangtos Gusti mangga. Nya ulah. Aya naon? Kopi. Kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Nyaeta urang sadayana urang init ka nagara Amarta. Uluh. Ka nagara Amarta? Bener. Bade piknik. Lain piknik. Nyaeta urang terek ngala nyawa jelema. Wey. Urang terek ngalawan nyawa jelema. Rek maehat percuma diri menying sia. Kara inget aing poho wae ngomong sieu teh. Heeh. Urang teh bade ngala nyawa bener. Saha? Ngaranna Semar Badranaya. Nah, Gusti bage di ala nyawa. Pokona maneh kudu nurut teh parentah dunungan. Ieu teh demi kepentingan negara jeung bangsa. Sumohon tapi pan panginten maehan batur cicing. Maneh bawahan kumaha aing we. Hah? Teu kudu loba tatanya nu penting gajihan. Tuturkeun penting mah digawe we. Oh kitu Gusti bener. Oh sae mangga iraha ayeuna bejaan para prajurit anu liana. Sae mangga wayahna bejaan ku Moal tepi moal. Baur ieu mah baheula ge ditah meuli sereder bawang daun. Heeh. Lain-lain si jelema mah dititah meuli beas dan meuli keusik. Atuh aing teh rek nyangut teh jadi ngabangun. Nepi ka bangkrutna aing gara-gara si ieu ye. Heeh. Dititah neangan obeng der nu datang tukang ojek. Kelakuan tukang alok begitu. Heeh. Ya cenah bos tos aya tukang ojek obeng gulig jeung aing teh. Ih, bari ini tinggi. Kelakuan alok. Kelakuan alok kitu teh. Geura siapkeun pasukan sae mangga hayo urang pada lumba mangga. Ini Ayo mah. ayo. Ayo. Jadi juru pemerangan. Mun urang eling wiwitan tang tumuk kamalina Punten. laku teu make aturan sakala mah Ade datang teh jol ngagelis jol rambut. dianggap paguyaya Kajang dipikok segalanya. rek bela ulah kapal Hello everybody. Hello Nona. Ngenalkeun nami abdi Saha teh ieu? Ayu Ting Ting. Ade. Ayu Ting Ting dari mana ieu? Kumaha Ayu Ting Ting dari mana? ti kokosan. Oh, orang kokosan. Ari kawit mah Ayu teh ti kokosan. Ya. Ageng di Banyarsari. Nuhun. Boga pabogoh ka urang Panimbang. Aduh. Nya urang Panimbang teh manehna teh geuningan nyeleweng. Oh. Ka urang Pasir Euri. Nya aipun biang mah ti dina ti Cidangga Darat. Gitu. Nya mohon aipun bapak ti Maung Nyangsang. Mau bangsa. Nya karunya teh Maung Nyangsang we ayo.
Lain ke arah rapal Minang ka dieu jigana. Lain Minang ka dieu. Naon? Apaan aya tuh tulisan anda di hana? Hei, kan beja-beja. Nya. Oke Nayaga. Abdi hoyong jaipongan sewios. Sawias. Ah, Sayogi. oke deh. Hoyong jaipongan. Boleh. Nya kaul kanu kangon maksa hoyong jaipongan. Bapak Ude teh kapungkur mah kabogoh ece. Gitu. Nya. Rek mere doma Garut cenah ka. Cenah mere doma Garut kabeneran Pak Ude cenah abdi teh mah bade ngukut doma Garut. Nya. Rek ngukut doma bina mere ngukut badak kan gede teuing. Jenggalak cenah. Nya. Ayang jaipongan ka mana Aa? Kabogoh ece teh tengah itu. Jaipongan ah. Ulah pina pilempangan beda manggi kasengan daek tulung hati nulungan anu leutik mikah heman anu poe kencaangan nuling rungkang adun bacuan ulah rekarang mun maksud mah pinangi galagan Ada Kana ududna. Alah, watir cek. Kunaon baca tuh. Si Abah ke batu. Bakal sepuh. Ari abah kunaon abah? Abah kunaon? Batuk. Oh butak abah. Sanes butak batuk. Oh batuk. Iya. Adi urang ngukul bararusan. Dadah teuing neng abah teh batuk. Tos dilandongan abah teh acan. Ngeus abah teh diubar ku naon-naon oge teu cager. Dadah teuing abah tos dicobian ku korek api. Kunaon? Korek api. Korek api Nya di kumaha? nya duru kan di corona. Cager gitu. Eta teh cager. Nya modar. Si Juri. Abah, Naon? dari orang terek ke mana, Bah? Rek ngungsi. Ngungsi ke mana, Abah? Nyai ngungsi makan nu aman. Emang lemur orang geus teu aman, Abah? Pan lemur urang teh na leuweung di babadan. Curug jadi saat perhati panyicingan urang teh ayeuna mah. Sirah cai arereuweuh sararaat. Dadah teuing urangnya, Abah. Heeh. Ari si emak ke mana, Abah? Inung maneh teh pan baheula ge maot. Maot apaan sih? Ngaletak setrum. Kuleukeun atuh di. Marukana nu ngarengko teh pais belut. Teu nyaho kabel. Diletak yuning sia nepi ka jegang. Nah, atuh ari Abah teu milu ngaletak. Atuh aing milu modar. Ya mau atuh Abah modar bareng-bareng. Jeung pamajikan teh sapapait sama manis. Heumannya atuh. Sehidup semati. Ai maneh rek diurus ku saha? Ah, mending di panti asuhan daripada ku Abah. Ku Abah makia we gini ujang teh bebuligir wae dah yang di baju, ujang teh Abah tiris. Pakaian. Deudeuh teuing jang tong boro maneh aing teh di baju. Nu matak cing daek usaha atuh geus kolot teh. Ya eta. Heuh ke urang menta ka Bapak Ude.
Sugan dibere Bapak Ude mah bagur. Ulah barang penta jadi jelema mah digawe. Usaha ulah barang penta wae. Abah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bisa jadi kebiasaan. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik tangan yang di bawah. Abah tadangukeun Bapak Haji Ude. Kalau aja yang dibere. Sarua we jeung hayang dibere goblok situ. Awalnya jeung menta. Ya pan gitu Abah cek paribasa oge hari Abah. Jang. Ujang tidak geus kieu teh ujang teh hayang gitu Abah mah jiga batur ujang teh. Naon? Hayang disunatan. Amari ka dieu rek ka Bapak Ude teh ujang teh geus tutup pendaftaranana. Jadi ujang teh daftar ka TKW kamari teh. Udah daftar sekolah gitu. Itu Abah ujang teh yang disunatan. Sedih. Tong seserian Abah. Cerik melengkung. Nah make cerik. Kedabana teu boga duit. Nada disunatan mah ku peso lain ku duit. Lain naon pan Abah mah teu bisa. Kudu muruhan kanu bisa. Atuna ku Abah we nyunatanana. Mung. Sieun kalapasan deur kateuk-teuk jeung kanyutna. Mane moal baranahan meureun. Hilang burung kecil. Nya Abah wios Abah tuh. Bah, Naon? yang dahar Abah. Alah karunya gitu. Deudeuh teuing budak aing. Nya lapar mah. Lain dedeuh teuing usaha. Tama cukup ku dedeuh. Abah teh kumaha wapoe teh ngakodan abi we digadag henteu. Ujang teh dipake kesempatan ku Abah barang penta di sisi jalan ujang diangkod-angkod ku Abah. Teu meunang eta teh eksploitasi anak Abah. Anak teh boga masa depan. Dengekeun ari aing ngomong teh. Jadi Kolot laraka. ku aing sabejakeun ka Pak Dedi. Siapa Dedi ya Pak Dedi? Dibawa ke barak. Mending di barak daripada ku Abah teh diurus mah. Daripada nyangsara ku Abah. Deudeuh teuing jang. Paling nya Abah dikaparakeun ku abdi. Antawa Abah daek diparabkeun ka lele. Bisa katiran kolot. Ujang teh ai keur kieu mah Abah komo inget ka Inung. Ujang teh kadang-kadang sok sedih teh Abah. Pasti aku. Pasti jang. Sedih teh ujang mah lamun inget ka Inung teh. Ai maneh baheula inget kitu kanu jadi indung pan maneh orok keneh. Inget Abah abdi mah nya ge orok. Karena pamanten nu jadi Inung teh inget teh abdi mah ujang mah Abah sebab ka gubrang ka alam dunya teh anu katingali teh pamanten nu jadi Inung. Ujang teh sono yak pangejeung Inung. Sedih. Alah. Sedih jang. Nya Ujang teh ngasa boga Inung, boga bapa gesek kieu geuningan Abah. Deudeuh teuing jang. Ai ujang mah lamun sedih ge teh sok hayang nyanyi. Si goblok. Batur yang ceurik yang nyanyi. Ini orang India wae. Jika orang India. Orang India mah pan sedih nyanyi, bungah nyanyi. rekrut ge nyanyi. Mending nyanyi Abah daripada orang sedih hayang maok pan ripuh. Tapi euy. Nyanyi naon? Ujang mah pan baheula Abah aya rame geuningan lagu anak jalantah teh geuning Abah. Anak jalanan, anak jalantah. Tah anak jalanan. Ai ujang bisa da Abah mah poho deui. Ujang mah da inget panjang ingetan Abah da budak kene. Emangna Abah ponok ingetanana. Abah mah Cing anak jalanan teh kumaha? dangukeun ku Abahnya cing saregep. Heeh. Yak. Minta surupan nayaga. Ai maneh apa kada ya ge ieu? Apa bane ge ieu mah? Sok. Yos abdi dahem heula. Bae rek ngisinggi ku masia. Abah tong amak-amakan ke budak teh Abah, budak teh papatahan nu baling. Geus Abah teh geus kolot, wih sakitu cetuk dawuk ieu. Sok.
nyanyi Apaan maneh? poho Pan ujang nu nyanyi teh atuh. cek pejama kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabanarna hate ngarasana langsa puguh hirup ragap taya bapak teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas kapanasan bapak ude anu sayang Aduh nyambah. mun hujan kahujanan mun repeting ngadon sare di emperan da puguh tegablek gogobrog gogobrog ke bawah banyir tinggal hawuna wungkul Riawu salamet teh imah ka gugum. Aduh geunaheun lagu teh Jang. Geunaheun mah geunaheun lagu tengan bieu ngahina ka Abah. ngahina naon Maka jeung bapak teh apa dirupa. Ban bapak sia teh aing. nyarek apa rupa kumaha ka abah Naon? tiba heula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abdi jeung beungeut abah paamprok Naha? sok abah malik ka katuhu tah Bener. sok malik deuk ka kanca teh Teu panggil. kan katepangi abdi mah da curiga buah-buah abah teh eueuh beungetan meureunna tuh ka dieu pangi teu pangi jeung abah ka dieu teu pangi jeung abah sok ka mana ge tuh ka dieu alas ya abah ka mana abah siapa abah Iya diharap. siapa abah ka mana Iya diharap. aduh siapa keur emak maot ayeuna abah rek maot teh abah Iya diharap. Eta meureun hulu sia muter. Patok. Aduh. abah ada mana siapa Gusti nu agung abah di mana wae atuh are babatok sia Ini si ceureung